Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Lukas. Dina mangsa eta, Prabu Agustus ngaluarkeun parentah sangkan di sakuliah Karajaan Rum diayakeun sensus. Ieu teh sensus anu kahiji. Diayakeunana waktu Kirenius jadi gubernur nagri Syria. Tidinya unggal jelema marulang heula ka tempat asalna masing-masing rek ngadaptarkeun. Yusuf oge angkat ti Nazaret di Galilea ka Betlehem di Yudea, tempat dibabarkeunana Raja Daud. Sabab anjeunna teh turunan Daud. Angkatna jeung Maryam pigeureheunana anu keur bobot sejak ngadaptarkeun. Sanggeus aya di Betlehem, Maryam teh nepi kana waktuna rek babar. Seug bae babar nyikalan. Putrana pameget tuluy dibedong kulalamakan sarta diebokeun dina pamakanan wadah parab domba. Numatak nepi ka kitu lantaran di losmen teu kabagian tempat. Di hiji tegalan di eta wewengkon, harita aya anu keur ngajaraga domba ingon-ingona ti peuting. Aya hiji malaikat pangeran nembongan ka maranehna, sarta maranehna kahibaran ku cahaya kamuliaan pangeran kacida sarieunana. Tapi malaikat teh ngalahir kieu. Ulah sarieun, kami mawa warta hade pikabungaheun sakabeh jelema. Sabab poe ieu juru salamet maraneh nyaeta Gusti Kristus geus medal di kota Daud. Cirina ka maraneh kieu. Murangkalih teh dibedongna kulalamakan, diebogeunana dina pamakanan. Dak dumadak breh tembong balad sawarga, malaikat kacidalobana nyaranyi muji ka Allah. Mulyakeun Allah di langit nupang luhurna. Di bumi sing aya kerta, keur sakur manusa anu kamanah ku Allah. Sanggeus para malaikat teu aya, geus marulih deui ka sawarga, nu ngajaga ingon-ingon teh baradami. Hayu urang ka Betlehem, urang ngabuktikeun perkara anu diandikakeun ku pangeran. Bral arindit gagancangan. Maryam jeung Yusuf kapanggih jeung murangkalihna anu diebokeun dina pamakanan. Sanggeus narempo ka murangkalih, maranehna nyaritakeun kasauran malaikat hal eta murangkalih tea ka Yusuf jeung Maryam. Caritaanana matak heran kasakur nu ngadarengekeun. Eta kabeh ku Maryam disimpen dina manahna bari dilenyepan. Ari tukang ngangon baralik deui ka tegalan bari nyaranyi muji ka Allah. Barungah lantaran anu disaurkeun ku malaikat teh cocok. Ku maranehna geus kasaksian, geus kadarenge. Saminggu ti harita, murangkalih teh disepitan terus dipaparin jenengan Yesus. Sakumaha anu diamanatkeun ku malaikat waktu anjeunna keur dikandung keneh. Datang waktuna, Yusuf jeung Maryam ngajalankeun upacara susuci sakumaha anu diwajibkeun ku hukum Musa. Tuluy arangkat ka Yerusalem, murangkalih dicandak sejak disanggakeun ka pangeran, nadunan aturan anu kaunggal dina hukum pangeran. Yen unggal anak cika lalaki kudu disanggakeun ka pangeran. Arangkatna bari seja nyanggakeun kurban sakumaha anu kaunggal dina hukum pangeran. Nyaeta japati sapasang atawa ti kukur 2 siki. Harita di Yerusalem aya hiji sepuh jenenganana Simeon. Jalma hade anu sieun ku Allah.
anu keur ngarep-ngarep kana mangsana Allah nyalametkeun bangsa Israel. Anjeunna disarengan ku Roh Allah, anu geus nguningakeun yen anjeunna moal wakapupus samemeh ningali Kristus anu dijangjikeun ku Pangeran tea. Kalawan panuyun Roh Allah, Simeon angkat ka bait Allah. Barang murang kalih Yesus teh ku sepuhna dicandak ka jero bait Allah, seja disanggakeun sakumaha pamenta hukum agama. Murang kalih teh ku Simeon tuluy dipangkon. Simeon terus muji syukur ka Allah, saurna, "Nun Pangeran, ayeuna janji Gusti parantos buktos. Mangga ayeuna mah nyawa abdi candak, abdi Gusti senang ati. Reh parantos ningal pribadi juru salamet ti Gusti. Nya juru salamet anu ku Gusti digadangkeun keur sakumna manusa. Lir cahaya anu bakal ngebrehkeun pangarsa Gusti ka bangsa-bangsa lian. Sareng nu bakal ngangkat harkat Israel umat Gusti." Kasauran Simeon hal eta murang kalih, matak heran ibu Ramana. Aranjeuna ku Simeon diberkahan, sarta saur Simeon ka Maryam ibuna, "Ieu murang kalih ku Allah geus dipilih, pikeun jadi lantaran ruksakna urang Israel. Tapi oge bakal ngalantarankeun loba urang Israel anu saralamet. Anjeunna bakal jadi hiji tanda ti Pangeran, anu bakal dilawan ku jalma rea. Sarta kulantaran eta rahasia, pipikiran maranehna bakal kabuka. Hate Nyai bakal paratku kana langsaan, lir katembus ku pedang. Didinya aya hiji nabi istri. Randa geus kacida sepuhna, yuswana geus 84 tahun. Jenenganana Hana binti Panuel ti kaum Aser. Kagunganana caroge ngan 7 tahun. Tara incah ti bait Allah, damalna beurang peuting ngabakti ka Allah, puasa jeung naneda. Dina waktu eta keneh, anjeunna ge aya sumping, tuluy muji syukur ka Allah, jeung nyaurkeun eta murang kalih ka sakur anu keur ngarep-ngarep datang wancina Allah ngamardekakeun Yerusalem. Sanggeus rengse nadunan sagala hal anu diwajibkeun ku hukum Pangeran, Yusup jeung Maria marulih ka Nazaret di Galilea. Murang kalih teh beuki ageng, salirana beuki kuat, pohara bijaksanana sarta diberkahan ku Allah. Unggal-unggal taun sepuh Yesus sok angkat ka Yerusalem, ngiring kana pesta Paskah. Sanggeus Yesus yuswa 12 taun, anjeunna dicandak ngiring, tuluy arangkat kana pesta sakumaha biasana. Sanggeus pesta lekasan, ibu Ramana marulih, ari Yesus kakantun di Yerusalem teu kauninga. Disangka anjeunna geus ti heula jeung rombongan. Sanggeus arangkatna meunang sapoe kakara katinen yen teu aya, tuluy ditalengteng ka wargi-wargi jeung rerencanganana. Geus tetela teu aya, tuluy aranjeunna maralik deui ka Yerusalem seja milarian di ditu. Nincak ka 3 poena anjeunna kapendak di bait Allah, keur calik jeung guru-guru orang Yahudi, ngadangukeun kasauran anjeunna bari turas taros. Ari ngawaler kana pamariksa, ngawalerna kacida pinterna matak heran nu ngadarenge. Sepuhna barang breh ka anjeunna teh mani ngajenghok. Pok ibuna nyaur, "Kunaon kitu anaking? Ama jeung ibu mani bingung neangan hidep." Anjeunna ngawaler, "Naha nganggo di pilarian abdi teh? Naha ama sareng ibu teu acan aruninga yen abdi kedah aya di dieu, di bumi jeung Rama." Waleranana ku ibu Ramana teu kahartoseun.
Yesus tuluy ngiring mulih jeung aranjeuna ka Nazaret, tetep tumetep ngesto. Ariku ibuna, sagala rupa halna teh disimpen sajeroning manah. Yesus beuki ageng, beuki lantip bijaksana. Dipikaresep ku Allah jeung ku pada jalma. Sakitu dawuhan Gusti Allah.